Saya kaulah Gatot. Gatot naon? Gatot kajilung. Muntah salah ieu anak si Semar ieu. Geuning kuninga. Alah. Sembah kapihatur Raden. Gusti Prabu. Teu sudi aing disemahku anak kuyuk. Aing maksana kan? Bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca. Urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula teh. Aing nyaho meureun mane oge. 1000 kali paeh, sapoe aing 1000 kali hirup. Sami atuh sareng abdi teh ajian teh. Salira mah 1000 kali paeh, sapoe 1000 hirup. Iya. Tapi abdi mah 1000 kali paeh, 1000 kali tilu. Moal kilo maksudnya. 1000 tilu. Alah. Datang nerat tangan demam. Tulis pulang siang. Kuateh kayak Rajapati kan. Rajapati. Tapi gede nama gede itu tuh gede nama. Wah. Tapi dedeg ka dieu. Ka dieu tulang, bukan tulang. Eleh tulang, dudungan dewek mah lah. Dudungan bukan tulang. Ai itu kamuy. Tiba heula sia teu bosan mamawa dukun. Kasaha teh ngomong teh. Kasia. Kurang aja. Geus ketae. Diwarah ku aing geura. Bida-bida teh. Geus. Cuman kan. Ulah. Nafsu teh pepes. Tinggal ieu ke digisik ku aing mah. Baru kan aing. Geus ketae. Cuman geus. Ulah kana hate atuh teh bae. Pemihalakan ka tuman. Eta buruku sia kudu Tuman agan. Tuman kan. Tuh, siapa tuh menang dicarek tuh. Menang dicarek hirupna. Diur. Karena picilakan. Ampun, namun itu ditewak tuh teuing teh. Geus atuh. Alah. Mantrang ulang. Duh, tung nama geuningan tuh. Dunungan uing dari patutunggalan. Gitu. Weh, gini si Cadok. Nah, saya tengaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia. Aing disebut si Cadok sia depek. Alah, Sageudahna we. ampun. Naon sia datang ka dieu? Pokona mah siling dek taluk atawa rek kumaha? Aing mah da moal taluk sia. Hah? Aing kitu? Urang patutunggalan we. Yo. Mending gelut atau mending silihina? Gitu yang mereka enteng teh. Silihina kumaha? Silihina silih ledek teh lamun nu ambek eta eleh. Enteng teh mematikan. Enteng mematikan. Nu ambek eleh. Gitu. Jadi sia dor. Aing hayangnya. Dek aing heula, dek mana heula? Suten. Hom pimpah kali ya, hom pimpah. Eleh itulah. Aing heula berarti, di masa aing eleh. Lai poho deui eta hom pimpah itu. Sok sia mimitian, sok. Alah. Sing parah sing kanyerian. Si cacing. Sia teu beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok. Si goreng patut, si hese nyatu. Sia teh si bau kelek. Si gede waduk. Aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduh. Cacingan waduh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge menang mau. Hiji-hijieun oge.
sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapangalengan sawa sia teh mau engkol dua tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok awida-wida teuing wah kuatan euy kuatan euy si boga acara terus aya keneh si geus teu payu kaelehkeun ku anak teh ieu aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aya juga blok kakenyos di lobang nganggur aya nama gitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar itu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna kuat euy geus nyaho maneh inung maneh nyaho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa tapi sia teh tina bool di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si leng teh tina hileud peuteui anjing ngahina inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui parah Gusti tu agung bala cek aing oge nya Gusti kaina pajar inung abdi hileud peuteui padahal naon padahal inung aing mah hileud orok juga sia awida Agui. Wey, ayamnya. Agui. Mana? Dek pipil huasya. Agui. Muni pikak geuleuheun si goblok. Puludak teleponukna karayung. Gatot kaca. Cing tong ditandung ya lah. Alah ampun nu alus mah nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa capi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sak ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha dideuleuna sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar eta lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap
ceritana muntang karena tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada inu bentak mah ya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mana nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa daik teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanang wayah kieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah ai bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang jeung luak lieu mana cenah bisa boganna goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel da sia urang angsron di kaluhur kabayang ke jalan lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angsron deui kitu eueuh naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating kunyeri mengihan maneh meureun sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dika nyawa wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer linci kalapa nya euy aduh amor lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh sugane aing teh pandek diadu pelawak naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon heeh lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan Keor silaing bemo aya aing rek miluan heeh maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng mah loteng dilotengkeun silaing meureunnan imah kontrakan da bala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung anjing cenah ambak aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka teu jang karunya deuleu heug atuh lamun dina kue hijab euy naon euy eta geus hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh kuing lamun dina kue hijab euy naon euy eta geus hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh kuing kue bolu euy sok
Iya cenah ieu Putri Noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing ampun Kena bubuahan harus makan. cek aing oge lamun tina bubuahan kuring rambutan si ieu apa Bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing cerinakan anjing cuma tuh laina aya naon ieu teh aya naon aya tewakeun aya tewakeun saha nu geuring Coba aya tewakeun goblok aya tewakeun pugu si eta mah bolot budeg sidik toreng. Ditanya wae. aya tewakeun jelema ayeuna pangbebenyokeun ku sadarea geus lamun hayang bisa ngaji tong di dieu datang ka itu datang ka ditu mawa orea keur bawang kegeus maneh ngorea bawang tah sorena ngaji jeung uing Jadi balan aduh dunia akhirat. aya tewakeun heueuh salamet dunya akhirat maksudna oge anjing Lain jauh bisa dilewat. hayang apal Fatihah aduh aya jelema aya tewakeun anjing geus wa iya kanastain Eta Fatihah. kabina-bina teuing der kana elep kanastain Kada stain. naon goblok heueuh aya tewakeun opatan nya apal urang oge Umar Usman Abu Bakar Sayyidina Ali Lain saya dina. bu nepi ka teu nyamung Doi kumaha pikiranana. sia di podaran poe anjing Coba beuki ngalantur. beuki ngalantur we sia teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa maneh maot anjing Kabina-bina teuing sia teh mampu. duh naon pajawatna weuh Paribasa neme akang pabaliut nular satu kan. pabaliut kumaha Eta pabaliut neme paribasa. gajah matina gadingan meninggalkan mau Akang. Pabalit. Gajah mah meninggalkan gading, sanes meninggalkan maung, sanes. Nular sok. sing-sok bejaan nu balik da kumaha Anak kumana bejaan madura mah teu bisa. sing-sok anak bejaan Kieu ya Kang nyarioskeun paribasa teh. sing-sok Gajah paeh ninggalkeun gading, Eta mah bener. Jurik sia meni ruas aing Itu yang ditekan paribasa teh. maung paeh ninggalkeun belang, Nya. manusa paeh ninggalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama. Ari nyaritakeun paribasa teh kitu ngincar salah malah pekedan. Arti ngomong. Ini ngomong pabaliut. ulu Kita nyaritakeun paribasa pabaliut. gitu cek nah hate ge kumaha Kamu dari si anak jangan ngarah benar.
Kumaha cing. Dan cek nahat teh kitu dewek teh. Cing. Gajah kajasana gadingan meninggalkan mah. Goblok sih teh. Buat ngelentang gitu. Gak serentang sih eta tuh. Dek di baledog mah lompat ke sendiri. Aya kasihan berarti teh. Sugan aing lutung bieu mah. Heeh. Gitu. Hayang teh mongon ku anak. Gajah kajasana gadingan. Kajana teh pae heula. Kajana teh pae heula kayak gading ka dituna. Hai itu kaharep atuh. Ngomong di bukan kitu salah bukan kitu lain. Hai itu atuh. Waduh eta ngomong. Hari maneh teh saha ngaran? Heeh. Oh nya teh apa? Aduh. Nama kata apa di babaturan? Heeh. Hah? Aman. Lain. Ucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Yang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Cikampek, Lain. Subang, Lain. Sumedang. Mana atuh? Habis. Oh ieu teh. Ciparai panjang teuing. Naon bi teh? Cianjur. Habis. Urang dieu. Oh, naon ieu teh? Aing dah lanceukna Prabu Yudhistira teh ieu dah. Eta. Moya Yudhistira nepi ka kuleuh gitu. Aing teh sabenerna mah asli nama Prabu Siliwangi. Wah. Suka nulis naon sih. Anak saha Prabu Siliwangi? Anak Dayang Sumi. Coba. Itu ke jauh-jauh ke mana we karep si kurang aja. Ya paling nak kagak tuh. Sok maca sejarah. Aya bener Arjuna di dieu. Eueuh. Aya sia. Nah sia teh meuni mung teh nyaritakeun aya da mau di kumaha. Atuh meureun aing dipecat. Karena gitu kan. Naon? Kapanggih gua. Dunungan aing dia ngawenti-wanti ka aing omat saha wae nu nanyakeun Arjuna cenah meureun di dieu ceuk aing kudu nyarita eueuh. Oh kitunya. Halus tah. Halus kakak. Itu jadi intel. Oke. Begitu ge kapanggih heuh. Lihat kapanggih. Di mana karatona? Moal panggih. Di Salauke. Moal panggih kumaha? Moal panggih. Rahasia di dieu aing anu nyekeuna. Teu meunang dibejakeun yen abus ka karaton teh abus kana guha. Aduh. Oh kitunya. Heuh nuhun atuh aing. Kuncina geus. Kalisya. Naon? Ku aing di podaran sia. Hah? Maneh boga nyaho Arjuna jadi dieu. Teuing. Alah, di mana enak? Pokona moal dibejakeun di mana-manana. Pokona mah di dieu eueuh Arjuna. Nah, di dieu teh yo aya di dieu. Nah, di mana tuh? Di jero guha. Lamun aing boga anak buah kieu dipencit bae. Mati teuing. Kulit waru angeun tahu sidugul. Lain kitu. Bari barang teu sabaraha teh. Jelema teh ngararomong bureuteuna Semar teh lain ku raya kadut. Ku ilmu. Heeh, aya nu Sok ngomong. buktikeun aya bijikeun ka nya oeng-oengan teh. Tutungkusan teh kayaknya. Sok nya Pak. Sakuat teh ge bapak mah geuning sok mati.
Ya, ai kolot mah beda. Dina kantong da amulan dan bingung. Dina beuteung bapak teh amulan teh aya genep. Ilmu lain. Ulah Jauh atuh. cing sugan. Minta doa nanti dawa masuk dijabah wae. Mohon wa mah. Basa eta oge geuningan nu hese ngajuru. Hese ngajuru nu Digotong ka imah bapak. heeh kumaha. Oh, nepi ka jejeritan eta nu rek ngajuru teh biji-biji. Biji-biji akang. Diusap geuning ku bapak harita teh. Biji. Oh, saya paeh nih. Tampil siapa yang goblok? Hei. Mang anu ngurus kuda, ya kade canak kudana kade. Canak Saur Kang Jeung Rama eta kuda teh dibikeun ku kaula pikeun halumampa. ler. Mangga. Oh. Ada ulah ngisinkeun ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Haji damang. Mang Haji. Alhamdulillah. Wakil Aya dina makbira Allah Subhanahu wa taala. lakat kemana? Menilekoh kitu Mang Haji. Tutang saya ngadintan di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalau koh gitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh? Mang Haji Kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Beres. Aduh, nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Mun urang mah dicukur Mang Hajinya. Ieu teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah, kaderana kuda. Urusan Mang Haji teh dipiwarang ku tuang eyang. Murukana tuang eyang nuju anom teh murukana pan ieu kudana teh. Ya. Kemana-mana teh nganyar kuda. Isuk mah dicukur ngaji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Blak. Ieu kuda bikang jalu. Wah, jalura deh. Jalu. Jalura Mang Haji mah teu ngungkut kuda bikang. Rumaos ipis iman Mang Haji mah. Sok rada kabong roy Mang Haji. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Kacidana lain tinggal ngewerna. Ngomong eta ya. Oh, Udah geus dilipen. di mana lagi teh? Kawit Mang Haji ti Pusaka Ratu. Bungali kacompreng cenah teh. Ayeuna teh. Nuhun. Engka ya lemur dia mah. Leres. Eta Mang Haji teh lah. Buah dua, ayeuna buah dua teh. Kebon buah. Kebon buah. Esukeun teh Gang dahlia. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Ieu kuda saur Kang Jeung Rama teh ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun atuh, nuhun. Jaluna ieu teh ulah. Naon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebu si Jamhur we aya. Aya tetep. Aya si nyebu si Manis we aya. Kitu ulah urusan Mang Haji mah mamis leuh. Mamis leuh. Urusan Mang Haji. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah panggih jeung bikang. Malum keur beger kudana. Ngarti ieu wah ngarti atuh. Geraknya punten ieu ngaji si Mang Haji nya. Mangga. Hei. Dah. Jamhur. Ya bulan. Nah, nemolan teh. Murukan teh eta. puncak Sunda mah. Ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta. Waduh. Nyoon. Kitu wis marukana. Kage kuda remong. Kuda rengong udah jatuh. Anu lagu kitu teh geuningan tuh ya cepat ngerti kan laguna Jurek kene marukana Nggak sapaleun karena trompet teh mau nenek. apaleun ka trompet teh manis
gitu cenah Ya haji kero. wayahna maneh bakal ditungganganku Mas Putra Kakasih Bambang Aji Putra jajapkeun sakumaha eta nana omat ulah ngerakeun Ya. Si Aden, ulang ngarudatkeun si Aden Panji pada diange. ulang ngarudatkeun ulang minta jajan parabna naon yo jokot biasa 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 jokot we. biasa Kali-kali ku ampas tahu. dan sekali-kali mah ku hampas tahu sareng ku ongok aya eta oge sekali-kali masihan martabak Ada nya gitu cek Kang Haji ge aya nu masihan masihkeun. teu sangka Kang Haji jag-jag wae nya tos sabaraha tanyus bae teh 58 Wow, Kang Haji teh oh tapi jag-jag pun anak opat opat. laki 2 awewe 2 opat kan anak tere Kan dua anak tere. kata mah hareup anak tere da indung nganturkeun Aduh. putra tere 11 Nah, lo anak tere. iya itu cek Kang Haji ge Anak tere gara ya. nuhun kapungkur mah Mang Haji teh riwit kencing manis sepagawean teh Oh, tanah samburan. iya marukana teh den oh untung aya susu kuda liar Nah, eta susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh den lumayan. Biasa ada iya mangkeun. pada khusus sinen marukana darah tinggi kapungkur kantos marukana 230 Woi. hampir kejengkang Tangtos. darah tinggi teh ku SMP cageurna teh SMP. SMP sekolah menengah pertama sanes naon? naon SMP teh Sari Mengkudu Prima Wow. Sari Mengkudu Prima eta we di Indungan Eta we kula Cang Hudu lumayan aya jag-jaga ka jieu jaga. asam urat kencing manis darah tinggi lumayan Ku obat transionil. nuhun Saya ya di lemur. alah adena tuh gerak itu gerak mau ngaji deh lah turutan ngaji oh oke Mang Haji mah marukana teh di Mekah teh waduh ngan omat ngabartosan ka Mekah mah Cep Aden Duh, ulah musim panas oh bahaya dingin lah. sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celcius Bares paling panas. tadi Mekah mau upami tos musim panas nu dugi ka 45 derajat kitu wah ari ade marukana Moat newewet. keluar ti hotel teh marukana asa ditabrak ku panas teh panas lempang tengah ngesena Cep Aden Cep Panji. cara oplok tak kulit teh kulit suku gitu ujang asep gitu Cep Aden gitu ujang asep ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh aya raosna kumaha nog teu kudu digoreng kudu beli minyak Teu teu kudu digoreng teh teu kudu digoreng meuli nog teh kantun dituna dina keusik uang we ku keusik asa sare asa ka jejek wah menang haji ngaji bener aja. nahur cai den kari milarian batu we tumpukeun tuna we teko teh tah nah luhur batu usian cai luhur batu asa sare asa bae kada kainu panas-panas dari ditu marukana tah ngarokok teu kedah mawa bensin rokok teh kantun antelkeun kana batu hurung potong Ah, si Ade di Bandungan deui gitu. marukana teh tah kamari aya ustad pagawean teh nganyawah we jeung nyawah nepi ka kuluh nepi ka hidung atuh ayeuna Buka mah hidung, ustad teh kulit buka hidung. kulit teh ceuk Kang Haji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh Muat capek deui. marukana teh na cenah naon Kang Haji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud sareng sena tahajud teh surat Yasin 3 balikan surat yasin tah deui surat Al-Ikhlas 103 terus jeung surat tanah teu pila sakitu ka Mekah mah Eta
atuh eta syaratna aya ka Bekah mah jadi Muhammad Sul deui euy kitu teh moal apa sawara dijual man ampun Kang Haji ya alah punten deh aduh mang mah tukang heureuy iya kayak Kang Haji tahun sabaraha Bekah teh nya insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos gitu sugan teh atos nya acan aja karek cita-cita we gede itu teh nah ieu Mang Haji nuhun dah. Mang Haji punten deh tukang heureuy Kang Haji mah matak awet anom kayak gitu alah jadi mau ngerakeun ieu teh kuda teh moal cing percanten deh bade ieu mah urusan kaula. Oh, semua bade angkat ke mana? Dek nepungan bapak kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Dupi dua Rama teh saha? Panjang lalakona. Oh, tuang Rama teh panjang. Aya sameter. lalakona aya mari bayar. Sakitu Mang Haji ke rupina wangsul ti ditu ku kaula di Biasa ngadongeng lah. perhatoskeun pisan naon rupihana kagagelan. Wah, nah ya den teu kira kigituan den. Aduh. Da ieu mah atuh da teu tuang eyang ieu mah kuda teh mah teu kira kigituan den. Naonan? Ai geroko mah ya. Ulah Tapi lumayan ya kerjaan ya. Entong den tong sok kitu den. Ngisinkeun isin ku carekan ku eyang. Lalawara teuy kali aden. Aduh. Entong sok kitu ah. Ku pasep tatang. Lumayan ieu mah cenah. Alah, da ku pasep tatang oge di pasihan. Ya tos si Di pasihan Mang Haji mah. Di pasihan ku buis. Kulo kana teh. Nya ai mulih ti Arab teh mor kana korma 3 kilo teh teh. Korma nabi teh. Nya korma ngora utamina mah. Iya lumayan entong cenah. Sanak Mang Haji. Oh, atuh maksa-maksa teh gade nuhun atuh ditapin ku Mang Haji. Nuhun aden ah jazakallahu khairan sira nuhun ah. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Aden teh cenah sauranya. Bade angkat teuy cenah ka itu ka Saudi Arabia cenah di zaman ieu nya jadi kapten kapal. Wah. Ya doakeun we ku Mang Haji. Wah, sing agung milik ah. Oh, Sing agung milik. Ya den ah. Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Sakula warga jaden. Mudah-mudahan semua kitu we Mang Haji wilujeng nya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joh eta. Lumayan boga keur eta ye. Aya. Keur meuli pulsa. Aduh. Aya 2 poin Kang Haji ah. Nuhun den, mangga den, mangga nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa mangga doa. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, minum-minum teuy. Urusan rek namahan deui. Lain Kang Haji cingceung pisan mah kan. Duh. Jalur teret teh ai datang dong. Sok nungtu. Najabi suna. Ya naon ieu teh? Anu jadi bawa wabah ka nagara. Ya wabah air kumata teh kulang. Cing. Sabab pangeran ngayakeun 1000 panyakit 1000 piubareunana. Piubareunana leres iku itu teh mah. Ngan paraji teu mati paribasana, panita teu mempan dukun lepus. Duh, leres. Para dangiang moceak gitu. Eta nu jadi sabab musabab makulan. Leres. Dunungan urang Gusti Patih keur usaha. Ayeuna teh milarian eta punya piubareunana bener. Ya biasana. Tuhan bisa kaungkulan. Bisa Bisa naon? nagara Bakawaluya Ya, waluya cenah bihara-bihari. nyaeta kudu kacap celakan getihna Pandawa panengah Pandawa anu ngaran Arjuna. Oh gitu. Kumaha? Nepi ka ayeuna eta Arjuna can kaala getihna sabab eueuh pakarang anu bakal teurak. Laras. Ya jadi teu mampu pakarang nu sanes mah memang. Sabur pakarang dek dikadekeun kabeh leuleus anu rek ngadekna. Allah.
aya kitu lah. sabab dipaokna Arjuna teh keur tapa Oh, nuju tapa dipaok ulanya. diculik Beres. tapi anger masih keneh tapa sanajan cicing dina obak ayeuna teu Allah lemek teu nyarek teu dahar teu nginum sumohon. aya hiji kolot anu bisa dipercaya Beres. bisa cenah Pandawa atawa Arjuna kaala getihna lamun kudu dibabuh heula lamun dibabuh heula ku layang jamu sekali musada Oh, eta teh. lumatak ayeuna Gusti Patih Nuju berangkat. parantos mulih ka karaton kalebet guha Leres. rupina hasi maling layang jamu sekali musada Rupi nama pulang. Aitos lebat maka guha. sugane kaala getihna Arjuna nya Kandangna sugano ya. Oh. Naon kayak di ikhtiaran mah. dah-dahane Kandangna. ayo ngajaga guha bisa aya nu nyusul barayana Sumohon. Bisa aya nu apaleun kade mo. awas dina rungkun pinuhan Wow. dina gawir eusian Usian. dina dadatar di mumungang Jadi naga bisi aya jalema anu luntang lantung ka ieu tempat lunta lantau ka ieu tempat tewak Ege, kula bangga. Sarang kalimat Nina Mula ditentang Sok asa jang tresna Kasuat-suat Pinasti samut diri. Ini kami tak Isi kudi. Jaya kiri Jalan abang Kenapa jangan sengsara Disendiri Kira bawa Rogentang Namun corangan nanti mulai macam-macam cuing Uyuan teh capek sih teh. ngahajur ke semua bab cuy guji awas prihatna jeung hati-hati ngajaga ieu nya ya Oh, bisa ya kulungka kolongkong jelema. Cai letih Temongkus Oh, Kang Sarang kalimat Suat-suat Kang Yanto Sabaranta Tembong Lelewana bae Rik bakia kia. Manunung manis lah. darah ramang orang Yahudi Aya pangesto urang Israel. ngahajur ke semua bab cuy kau yang cerita panjenengan syukur tingkatkeun keamanan insya Allah Saya manusia kulungkang kolongkong. Malaksaka Malintang Pangalusna Sanajan Ditantun ngaran Kasayang Kamusna Ulang rik
di dunia orang ngumbara bebas kama-kama kapitan ku menggawing ngelewe sih hajar ke si mah paksa kuci kesesate ngelewe lagi sampai nanti banget sadayana pamuki Allah akan selamatkan sadayana wah Mang Dada ide lagi saya ngalita sabaran kita tembok lente mana bayar aduh ho aduh yang mana oke ngacur ke si mah paksa kuci oh gitu sora teh berbiakeun ku sorangan yuk oke Cing atuh kenangan euy lain sakitu kenang babadagan biar tadi kenangan ih wah kabina-bina teuing sia teh datang ka dieu teh rek naon atuh erek nambah erek hiburan oh apaan aing teh modelan kudu dikenangan pan biar di kenangan ih Hirup gadang sia hirup teh sok ayeuna hirup teh bisa capekeun gaji kurang saeutik ti popolotot lain hirup teh bisa capekeun sakitu kenang babadagan keun antep nah kitu kah yang aing teh ada suara sinen aduh aduh lah beres eta sora sinen tapi gak genah gitu naon sia teh kasar hayam di sinenan henteu di kenangan teu di kenangan henteu alah hebat eta sinen di mana panggil deui ke mah panggil deui eta sinen kitu teh nya nah da can si sada ulah dilalaborakeun ka dieu can di sada goblok can can di sada wah can ngawi atuh weh semua kapiatur nuhun lah nuhun naon cenah nuhun hah nuhun ulu ngorakeun naon teh jong ora kene naon sia teh sieun palai buah namanya pentil tuh can mejeuna di alam lain sia diuk diterima semah maneh sok diuk lah diuk ish atah kene can mejeuna di ala kana sasasi satengah deui rupina kene kintun goblok ge tuh ya kan abi ke kadu ayeuna mah dah hasum aduh lebih kalako gitu kita nyebut hasil meni nyebrot ka aing nyebutna ngora kene mah hasum goblok bau nyekor kata ngomong rodol jeung hasil geus diuk hah diuk buah gedong paingan bolot lain buah kukuk lain heeh geus diuk his buah gincu macan aya dan saraya ke di mana geus ka ala geus asak di kabagean sararea oge geus sakilo ewang da boga Tenang. da boga lain pikiran nyaritakeun buah goblok naon lain nyaritakeun buah his
Nah mana buah gedong lain ngomongkan buah goblok astagfirullah geus adan deui dah jama ada kadenge mun hawar-hawar hawar-hawar tungtungna mah kadenge astagfirullahaladzim di masjid mana tetenya muati si bere kana aing adan muati aja itu naon sia teh budak ka geus komat ah sia tinggal berjamaah teh sembah ka pihatur heeh ditarima innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu ngawartosan ka abdi naon sia teh eta maot tuang rama dawuh nu maot astagfirullah kawas kanu tebih wae atuh geuning mun urang mah bae atuh SMS naon panyawatna eta geuning eueuh nu pae goblok hah eueuh nu pae naon panyawatna anjing sakira-kirana atuh mararaot dulu itu bejaan baraya teh loba atuh sakurang-kurangna meureun uing nganteur ka kuburan ka makam anjing urang sami-sami doakeun atuh mudah-mudahan almarhum tuang rama cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat munguh Allah anjing tah kitu amin gitu anjing parah eta mana parah siapa goblok parah bongenna bener budakna teh pisan sia budak saudara kayak si goblok wah da kumaha geus magrib deui wae eta elenge tungtungna bener mah pingkeun Gusti upami teh mah tuang rama teu damang atawa kulawarga teu damang ulah nepi ka teu diwartosan naon panyawatna teh naon geus belat geus oh liper gampang nya mun bebejang yang modarane aing sih lain si eta mah parah pisan atuh liper mah geuning teu pira eta ku tutut urang eta mah aya wah anyiran we eueuh nu maot cuma ku tutut ngan ngalana tong dikepung lalineuk tong mawa polisi dah tutut malineuk kari nyomotan teu kudu dibangkol iya jeung ngala tutut ulah make jeung mawa bedieu dalineuk tutut mah kari nyokot eta geuning dibalong kari nyomotan ini sada urang mah lengkap pisan da si eta urang burudu gitu cobian ku tutut ngan omat ulah sareng cangkangna bisi ki kaburuyan bisi melak dina tikoro takut melak eta nantinya kalau cangkangnya kalegleg nanti kutu kieu ih mun pika geuleuh si goblok nanti aya akibat iya eueuh nu maot eueuh nu liper somo ku tutut insyaallah obat pasti di lima pagitan orang ono geus ya geus denawa anu ngajaga lawang guha margi dilebet guha memang negara karaton itu kayaanana doh siap ka hareup diukna euy hareup sing ada omong itu menjara rempling aya mereka kawas gang katincak kan kawas gang katincak kieu jara rempling naon itu maksudna mending jalma teh nah bararingung sang kirang saheng kawas sama bararingung hingkeun anu budak kieu tong dibawa rapat teh nyamung mah nyamung atuh aya mah paseaeun aya naon lagu ge aya naon ieu teh naon kieu ye
Gustipati teh parantos hasil anak maling layang jamu sekali musada keur ngababuk si Arjuna sabab teu kaala wae tetek getina teh teterak rupa-rupa pakara Syakur nurek mencit Arjuna ngajengkang nya kudu dibabuk heula ku layang jamu sekali musada taena geus hasil nu mata kurang doakeun ieu nagara di mana kacak celakan getih Pandawa teh yakin bakal waluya deui sabaraha bahari urang teh boga rezeki teh beak deui nagara teh teu kaop boga rezeki cenah cikolot bah baheula kakeunaan ku panyakit lesang kuras ta eta bari jeung panyakit terus-terusan ka urang keuna habu wah cikungunya muntaber komo darah titinggi jeung sajabana eta asam urat ku tutut ku cicing percanten upami salira percanten ka abdi mangga eta tutut teh penyembuh penyakit liver kitu kulan Gusti omat ngalah tututna ulah dikecerik eta ku kekeus eta mah ulah disumpit we ulah da tutut mah lineuk kari nyokot di balong abdi seueur sing percanten lain soal tutut goblok ieu nagara sumur ku tutut ulah miwarang satpam milarian tutut mah sawios ku abdi satolomong sadinten kengeng kulan Gusti iya lain nu gering lain munggubaran nu paeh beleguk sia teh sanes ku lembing beuh tobat tong dicanak sia urang teraskeun Gusti teraskeun urang podaran teh si goblok tong dibawa ngobrol tah kitu ye nah bener kira-kirana ieu nagara lamun kacak celakan getihna Arjuna bakal waluya Gusti eta teh ieu teh tina ganam ramu tina suratan pakatinggalan oge harewos ti karuhun urang kolot-kolot urang tiga ib bilih tina impenan ai impenan teh eta teh kembangna syare aya impian aya kai impikeun ka babawa impi aya riwan tarik teuing ka hayang mantang jeung deui rata-rata lamun datangna kana impian eta teh kaituna sok pikiraneun deui nya eta merena teh mere simul kumaha sieun kieu ye sapertosna tapi punten bilih aya nu teu sapa madegan sareng abdi kumaha margi abdi mah panginten sareng salira teh benten agama nya ge rombongan ai abdi mah rumaos kula sok ngadengekeun ustad Maulana sok ngupingkeun ustad bulan di masjid ai sok ameng ka masjid ai ngaliwat ngupingkeun nu ceramah naon ai eta nu ceramah teh ahli filosofi ongko kumaha margi Arjuna teh Pandawa ari Pandawa teh kekasihing dewa kekasihing dewa ai Pandawa teh lamun ieu mah dipikiran ku agama abdi agama Islam maneh mah Islam kumaha kapan aya salira mah naon teh nyemah kapan poe teh agama Kristen ya teh ada napi agama Katolik kemana karep wae atuh geuning maneh abdi mah dina agama Islam teh aliranana aliran listrik paingan mah dihubungkeun sareng ilmu filosofi ai Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul eta Pandawa disebatna
dan numutkeun agama abdi anu jadi rukun di abdi mah nyaeta rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 zakat 2 salat 3 zakat tah anu panengah teh zakat boa negara urang teh pangna kieu teh nyaeta sok ngakanan duit zakat boa zakat tina filosofi mah ieu mah lamun ngabantun tina filosofi Erjuna Ercai Junawada nyaeta Aisyah teh sok ngalir hartina teh urang boa-boa teu ngalirkeun eta harta fakir miskin anu dititipkeun ku Rasulna laras kuha sakitu ieu teh akibat urang keneh pan ai cilakana manusia teh aya tilu fakta dah hiji tina bodoh 2 tina poho katiluna kai tiluna mah laun-laun jadi legok paribasa goblok sia teh mamawa kainya apa sih teh sarua keneh paribasa bodoh poho balangah gitu sia beleguk Kamu sarang disarangan ku ngarempereng koneng tong ngacapruk sia teh nya cilakana jelema teh bodoh poho balangah tak itu tina bodoh tina poho teh matak nyilakakeun ku hal sakitu ieu mah ceuk abdi ieu mah bade ditampi nuhun henteu atuh sawios da weduk aya di ratu gagah aya di menak margi raja anu kagungan hak prerogatif wewenang aya di raja ieu mah kamandang ngungkul kulan Gusti pan raja udang teh sarua jeung sia agamana oh nyata kitu teteh teu bersatu teh eta ai ngaran-ngaran bersatu teh kudu saluyu atuh sararea ieu tekadna ti ucapna ti lampahna kakara lurus heeh pinasti kersahyang tumampara inggih barang nuju riung mung pulung aya nu laporan hiji denawa apunten Gusti Sampurasun sampai semah kabeh hatur ditarima naon Gusti nguningakeun kulan aya anu lunta lantok budak ngora bangsa manusia kamana palih ditu kulan Gusti awas nyebar tanya siap Gusti nyebar ayo naon ya atuh geuning datang ngungku ngariung ngungku teu ngararomong ari nit deui naon naon maksudna eta geuning jeung teu ngajak teh balik naon jeung teu ngarajak di ka aing are-are jalan lewas kieu geuning hirup di dunya teh loba nu ngewa ka aing loba pikanyarieun loba pikanyarieun dibejaan penyakit ubarna kututut teu diguguk eta anu pang amekna pisan mah aing meuli radio teu eta radio wah teu disada disete di kitu di kieu teh hurungna mah hurung ai lampuna mah hurung eta meuli TV aing gambarna wungkul eueuh soraan meuli HP disakuan ter karasa ngan aya didengekeun eueuh ngahararina jelema teh ka aing bener paduli teuing daroraka manehna Kutuk